Sanjaya Garang asli na soma Gelar na jawara pedang dewa Guru na abah raksa jaga Temeyang sora tanpa lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu wadia balad dongeng tepas Sunda di mana bae ayana. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Alhamdulillah wengi ieu urang tiasa riung mung pulung deui ngadepongnya payunan HP-na sewang-sewangan pemirsa. Dina acara dongeng Sunda di channel Tepas Sunda. Urang sasarangan deui ngadeah-deah seni dongeng Sundanya aki nu ngadongengna pamirsa sadayana anu ngadongkeunana. Mugi-mugi seni dongeng Sunda tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di negerinya lira. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi sadayana tetep dipaparinan kesehatan lahir sinereng batina jembar manahna gampil rezekina lancar sagalurupina oge tebih tina balaina amin ya rabbal alamin. Urang keudeuh deui dongengna dugi ka mana kamari teh pamirsa? Dugi ka aya Rarasantika si geulis campernik anu nyarengan Sanjaya nyumput di Nubuni nya. Bari hotel pacantel deh. Asa emut deui ke zaman nuju anom para remakomanya. Pamirsa satacan akin raskeun hanca dongengna mangga ulah asa-asa kangge nu mayan manco anu teu acan subscribe di subscribe we heula nya di toel tombol loncengna. Supados saya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayanan parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawiljengan teu kirang sapapaosna urang ngamparkeun deui atuh samaknanya par sama kabuyutanana sor bajigurna sareng kulub taleusna mangga kaparayun sadayana prung Kebong kapala pangawal tandu anu make baju sing sarua hideung sarta beungeutna pinuh ku bulu ngagero mere parentah kadalapan urang anu sejena. Rob atuh salapan urang pangawal jeung pamanggul tandu langsung ngepung dua lalaki anu make ikat beureum jeung ikat hejo eta. Opat urang narajang ka si ikat hejo sedengkeun sesana ngahurup ka si ikat beureum. Dua jalma anu gerakan gesit eta ngagajleng luhur pisan sawaktu pedang jeung tumbak musuh. Paheula-heula arek ngarecah kana awak maranehna. Bari salto di luhur, masing-masing leungeunna mata maledogeun peso leutik. Hiuk, wut 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 cerep 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 cerep. Opat urang ngeceak tuluy bra-bru ting jarung rubuh. Masing-masing dina tarang punuk jeung dadana narancep peso leutik anu gagangna hideung.
Saobatna ukur kekejetan sakedeung tuluy teu usik deui. Nu limaan beuki katempo ambek. Dua urang ngagajleng ka arah sikat hejo, dua pedang ngolebat gancang. Rek megatkeun beuheung jeung cangkengna si lalaki di iket hejo eta. Tapi si iket hejo rikat ngalabuhkeun awakna rata jeung taneuh. Hiuk hiuk plos plos. Sabetan pedang ukur mapas kana angin, si iket hejo ngagerentel ke belah sisi bari leungeunna nyabut peso dina cangkengna. Hiuk bret. Aduh. Salah saurang pangawal tandu ngowowo bari nungkup beteungna anu tatu. Getih ketempo maseuhan bajuna. Manehna mundur tapi si iket hejo teu mere omer. Yusul tepus ku pesona anu dibaledogeun tarik ngarah kana beuheung lawana. Hiuk wut cereb. Dalik deuk salontot bro, si pangawal tuluy rubuh. Baturna maju bari ngayunkeun pedang rubakna. Hiuk wut wut wut. Pedang nyerepet ti kenca tuluy ti katuhu. Sikat hejo ngagajleng mundur bari nyabut peso leutik dina cangkengna. Hiu blesat. Peso ngablesat mengpeng tarik ngarah kana dada lawan. Tapi si pangawal teh gancang muterkeun pedang rubakna pikeun namengan badana. Hiu tring. Peso macleng dibabad ku pedang rubak. Aduh, kadenge sora anu ngagero tarik nahan kanyeri. Disusul ku rubuhna dua pangawal tandu anu ngahurup kalalaki diiket beureum. Masing-masing angan jeung dada kencana katanceban ku peso leutik si iket beureum. Kari kepala pangawal si bewok di baju hideung anu mengayonan ka si iket beureum. Tapi rupana bae dua urang sesa pangawal tandu eta mibana ilmu silat leuwih luhur dibandingkeun batur-baturna anu geus tariwas. Geus liwat ti salikur jurus, saduana masih mampu pikeun ngayonan jurus-jurus peso lawan-lawana. Anjeun wawuh ka maranehna rara, tanya Sanjaya kawan aja gelis di jubah kayas anu aya di sagigireunana. Nya, kuring wawuh. Maranehna teh adi lanceuk. Anu diiket beureum mah lanceukna ngaranna teh Dampak Yogan. Anu diiket hejo adina ngaranna Hanu Yogan. Walon Rara Santika. Kunaon maranehna rajang ka tandu hideung, tanya Sanjaya deui. Ku sabab maranehna nyangka aya selir sakti di jerona. Walon Rara Santika. Nya kuring ge nyaho eta mah. Nu ditanyakeun ku kuring mah kunaon maranehna narajang selir sakti. Teuing atuh. Meureun maranehna boga dendam atau boga urusan pribadi jeung selir sakti. Rara Santika nyaritana laun kawas anu hoream ngawalon panonna neuteup ka arah anu keur tarung anu katempo masih lumayan ragot. Pangawal di rompi beureum anu nyekel pedang rubak maju narajang ke arah Hanu Yogan anu make iket hejo. Pedang rubak ngahiung tarik melah angin. Hanu Yogan gancang nakis ku pesona anu ukuranana leuwih badag di peso leutik anu rembel dina cangkengna. Hiu belendrang buricak kembang sedeung ngaburicak. Hiu hut pedang ngolebat deui. Hanu Yogan gancang ngagerakeun deui pesona. Hiu trang platok. Pesona Hanu Yogan teh potong jadi dua teu kuateun nahan bobot pedang rubak anu diayunkeun bari dibarengan ku kakuatan tenaga jero sapinuhna ti pangawal tandu hideung. Setan. Peso kamu aing potong. Hanu Yogan gancang mundur bari maledogeun potongan pesona ka arah si rompi beureum. Hiu plesat. Si rompi beureum ukur ngayunkeun pedangna ka arah hareup. Hiu trang celeng. Potongan peso Hanu Yogan teh bisa ditakis tuluy meceleng. Gajeleng. Si rompi beureum teh ngagajeleng sahibas dada. Pedangna harita diayunkeun tarik kedua leungeunna pikeun meulah kana sirahna Hanu Yogan.
Hanu Yogan rikat ngagajleng ka luhur, awakna melenting di luhur, hiuk cereb. Pedang nancap kana taneuh, sabab ngadadak leungiteun sasaranana. Hanu Yogan salto di luhur tuluy dua sukuna turun endrep nincak kana tak-tak celek. Kana tak-tak kencak katuhuna si rompi beureum anu harita keur ugal-ugil nyabut kana pedang rubakna anu mebes ka jero taneuh. Hiuk prak. Leungeunna Hanu Yogan ngolebat gancang sarta meupeuh tarik sirahna si rompi beureum. Getih ngucur tina satukangeun sirahna si rompi beureum anu rangkah. Oge tina baham irung jeung ceulina. Panonna moncrot kaluar tina kongkolakna. Kalayang blug si pangawal rubuh labuh nangkuban teu usik deui pikeun salilana sabab nyawana paragat saharita leupas tina ragana. Kocapkeun kepala pangawal di baju hideung anu ragot harita padungdung begalan pati jeung dampak Yogan anu make iket beureum. Pedang panjangna diputer-puter dipuihkeun di luhureun sirahna, sorana ngahiung. Pangbaraan kawas ribuan nyiruan anu keur ngamuk. Angin tarik muih taneuh jeung kakebul mulak kasapu ku putaran angin. Blesat. Awakna si kepala pangawal dengan adak ngeblesat kawas nu hiber. Pedang panjang nate nyerocos lempeng ke arah dadana dampak Yogan. Dampak Yogan gancang nyabut dua pesona sakaligus. Tuluy dibaledogkeun ke arah si baju hideung, hiuk blawar blesat. Dua peso ngablesat tarik mapak datangna si baju hideung. Kepala pangawal tandu gancang ngarubah gerakan pedangna. Pedang nang ngolebat dua kali hiuk-hiuk wut trang-trang. Dua peso hiber bisa ditakis. Corelat jeleng hiuk. Dampak Yogan hari tengah gajleng maju bari ngirimkeun tajongan lempeng ke arah dada si baju hideung. Orok kaya si baju hideung masih bisa nakis ku leungeun kencana hiuk des dayagdag. Kepala pangawal tandu teh ngadayagdag mundur sababaraha lengkah sedengkeun dampak Yogan ngajaul tuluy salto ka tukang. Si baju hideung harita katampung ngagentakeun dampal leungeun kencana hiuk wut blesat. Aya sinar hejo ngablesat tina dampal leungeunna. Nyamber ka arah dampak Yogan. Dampak Yogan ngagajleng ka belah katuhu wut ceger. Batu di satukangeun urut nangtungna dampak Yogan harita kahanca ku sinar hejo. Eta batu langsung muruluk jadi tumpukan koral anu laleutik. Dampak Yogan harita bari ngagajleng ka belah katuhu teh ngagentakeun dampal leungeun katuhuna ka arah si baju hideung. Barasat. Sinar beureum ngabarasat lempeng sarta teu kasingkahan deui ku si baju hideung ngajeger pisan ngahanca kana dadana. Jeger duar. Bray. Awakna kepala pangawal tandu anu jangkung badag teh hancur paburisat ka sagala arah jadi potongan anu laleutik. Dampak Yogan ngajega merasa puas tapi sorot panona masih nempokeun amarahna sarta hawa hayang maehan. Anu, urang deangan si selir sakti teh. Can puas hate akang lamun can maehan manehna kawas para pangawalna. Manehna mabur pasti nama can jauh teuing. Aya keneh di sabudeureun ieu tempat. Cek dampak Yogan bari ngareret ka adina nyaeta Hanu Yogan. Nya, urang sumebar bae Kang. Lamun diantara urang aya anu manggihan manehna ulah waka dipaehan Kang. Omat. Kuring ge can puas hate. Lamun can milu ngawawajat awakna awewe bangsat eta.
anu geus nandasa ka adi urang hutami yogan sarta dijadikeun tumbal ku eta awewe biadab. Asana roh adi urang teh bakal nungtut kuring lamun kuring teu milu ngancurkeun eta awewe iblis. Walon hanu yogan katempo masih kalimpudan ku amarah. Oh, maranehna teh nenden dendam ka Selir Sakti. Sabab adina anu ngaranna Hutami Yogan dijadikeun tumbal ku Selir Sakti. Harewa Sanjaya ka Rarasantika. Ucapan Sanjaya teu meunang walonan ti Rarasantika. Sanjaya ngarasa curiga manehna gancang ngalieu ka belah kenca. Nyatana Rarasantika geus teu katempo aya di sisieun manehna. Rara, di mana anjeun? Cek Sanjaya ngaharewas bojong beri culang cileuk. Keur kitu Sanjaya direuwaskeun ku jeritana dampak yogan sarta sora ribut suku anu totojer. Sanjaya gancang malik deui neuteup ka arah sisi walungan. Harita dampak yogan keur totojer kana taneuh bari awakna katempo katarik ka luhur kawas anu keur dicekek. Dua leungeunna nyekelan beheungna anu euleugeuh. "Akang, kunaon Kang? Akang kunaon?" Hanu yogan katempo reuwas paromana jadi regeng. Kalayang blug. Dampak yogan labuh nang karak bengkang manehna tiwas dina kayan beungeutna geuneuk ka biru panon molotot sarta letahna ngelel. "Kang, Akang kunaon?" Hanu yogan hari wes bingung nempo lanceuk na ngadadak tiwas kawas dicekek ku jurig. "Kang dampak maot aya nu nyekek tapi saha nu nyekekna?" Hanu yogan masang kuda-kuda manehna nyabut 2 peso sakaligus panonna culang cileung ka sagala arah. Ngadadak hanu yogan ge celenge beheungna teh sukuna jengke 2 peso nu dicekelna rag-rag kana taneuh. 2 leungeun pakupis kawas anu keur nyoba ngaleupas leungeun anu teu katempo anu harita nyekek kana beheungna. Nyaksian eta Sanjaya bingung sorangan manehna rek nulungan tapi kumaha carana sabab teu katempo aya jalma anu keur nyekek ka hanu yogan. Pastina si Selir Sakti bahaya buah-buah Rarasantika ge diculik ku manehna. Kolebat jawara pedang dewa teh akhirna mah maksa kaluar tina tempatnya munina. Tapi na geus elat harita hanu yogan teh geus kaburu ngajoprak labuh digigireun lanceukna. Geus eueuh nyawaan nasibna sarua jeung dampak yogan tiwas dina kayan beungeutna ngabiru. Panona molotot sarta letahna ngelel. Moal salah si Selir Sakti pasti aya di sabudeureuan ieu tempat. Aing kudu mariksa kayaan bari neangan Rarasantika, bisa jadi manehna ge jadi korban. Sanjaya gancang ngolebat mariksa kayaan di sabudeureuan eta tempat. Selir Sakti teu kapanggih. Tapi Sanjaya teh nempo Rarasantika ngagoler di pentasieun walungan. Gancang atuh Sanjaya mentasan walungan. Rarasantika ngagoler dina kayan kapiuhan. Sanjaya gancang ngubaran ku cara ngalirkeun saeutik tanaga jerona kana tarangna Rarasantika. Lalaunan panon endahna Rarasantika beunta manehna tuluy diuk. "Kunaon? Anjeun aya di dieu Rara?" tanya Sanjaya. Kuring aya nu nyambar tuluy dialungkeun ka dieu. Tapi jirimna teu katempo. Walon Rarasantika. Pasti si Selir Sakti. Urang ubaran heula tatu anjeun. Teu kudu kuring teu nanaon. Rarasantika cengkat pikeun nangtung. Aduh, manehna ngagoak tuluy awakna labuh kana pangkuana pisan Sanjaya. 2 leungeunna muntang kana beheung Sanjaya. Aduh, tulang tonggong kuring mani nyeri linu pisan. Sigana loba urat anu misalah sawaktu tadi dialungkeun ka dieu. Tulung bawa kuring ka tempat anu aman Sanjaya. Tempo tuh sakedeng deui ge hujan urang kudu neangan tempat pikeun ngiuhan. Ceuk Rarasantika ka Sanjaya.
Sanjaya tanggah neuteup ke arah langit, bener bae langit teh geus angkeup, mega hideung geus pagulung-gulung dibarengan ku kilat anu ting torelap. Teu lila girimis mimiti turun. Tapi di dieu eueuh wangunan sarta eueuh guha sigana. Kudu ka mana urang neangan tempat pikeun ngiuhan? Cek Sanjaya. Teu jauh ti dieu teh aya reruntuhan biara. Urang ngiuhan di ditu bae. Walon Rara Santika. Kuring teu apal di mana tempatna. Lumambah bae mapai walungan kagirangkeun. Ulah ngajauhan sisi walungan. Sabab eta ruruntuk biara teh ayana di sisi walungan. Sanjaya gancang ngais Rara Santika, tuluy blesat bae manehna lumpat mapai sisi walungan ke arah kagirangkeun. Sanjaya teh tepi ka ruruntuhan hiji biara anu dimaksud ku Rara Santika. Tapina eta biara teh geus teu puguh rupa, geus runtuh sarta ukur aya sesa-sesa tembok jeung tihangna hungkul. Asana eueuh tempat anu hade pikeun ngiuhan. Di mana urang ngiuhanana wangunanna geus amruk, geus runtuh Rara. Cek Sanjaya sanggeusna tepi ka hareupeun ruruntuk biara. Asup ngaliwatan pakarangan belah kenca. Dina ruruntuhan di belah kenca di deukeut rurungkunan eurih aya pangait puleud dina besi. Pikeun ngabuka panto ka rohangan handap taneuh. Atuh Sanjaya gancang ngalengkah asup ka pakarangan belah kenca tuluy mariksa di balik rurungkun eurih. Bener bae carita anak Rara Santika teh. Sanjaya teh manggihan pangait panto tina besi. Sawaktu ditarik hiji panto muka ti handap taneuh. Di handap teh aya tetecean anu nuju ka hiji rohangan handap taneuh. Atuh Sanjaya gancang asup. Kayan di rohangan teh poek jeung rada bau hapeuk. Sanjaya gancang ngagulirkeun Rara Santika tuluy kaluar deui pikeun neangan regang-regang gararing pikeun gesan yen durukan. Kayaan di eta rohangan jadi caang mabra jeung karasa haneut di kuseuna dudukan. Anjeun sigana apal pisan kana seluk-beluk ieu tempat. Nah anjeun pernah cicing di dieu? Tanya Sanjaya ka Rara Santika. Kuring manggihan ieu tempat henteu sangaja. Sawaktu kuring teh diudag-udag ku musuh. Ku musuh kuring nyumput di dieu sarta meuting sabaraha peuting di dieu. Oh. Sanjaya unggut-unggutan bari neuteup beungeutna Rara Santika anu katempona tambah ngagelisan bae kasorot ku seuneudurukan. Dina kayan kitu ngadadak hiji bayangan ngolebat asup ka jero rohangan handap taneuh anu keur ditempatan ku Rara Santika jeung Sanjaya galungkung. Kolebat, blus, jeleg. Saurang jalma geus nangtung di hareupeun Sanjaya jeung Rara Santika atuh duana ngagebeg reuwas. Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhunna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Geus paduduan deui dinu poeknya nyara rumput di tempat anu sunyi. Yeuh, ulah sok paduduan kitu engke katiluna teh setan. Mending ge katiluna ibi tah dibarengan ku ibinya biar teu macem-macem. Timokur ibi teh timokur. Cemokur ieu. Sok paduduan we jeung nu geulis si kasep mah nya. Yeuh tah dibarengan ku awug ibi nu haneut keneh amis raos kareueut matak dedeyeun ieu teh awug ibi teh sok. Tah ieu ku kurawuna alias udap jagong sok marangga. Ieu sian heula patuanganana meh teu lebat angin. Hehehe ke melendung lebat angin mah cek bahagus ge. Pohara pamirsa.
Nu rojol teh si horeng mah Bisarwiti. Kuno rojol na Bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana anu mika cinta dongeng Sanjaya atuh lalakon Sanjaya lumaku purwa 180. Cagurang teuneun heula dihaneuleum sieum gesan sampureun wong tunda dihanjuang siang gesan aleun urang sampeung ke di salajengna nya di bagian salajengna. Panginten sakitu heula anu kapihatur pamirsa sadacan Aki Amit Mungkur Aki bade maosan heula ngabsen heula tos hadir di bagian anu kamari aya sawe kang undang ka panyawangan. Amin atuh nuhun pidoana ti Jakarta nya. Mugi saurna ginul rahayu berkah salamat daramang tebih balai lancar urusan barak rezeki anu mangpaat dunya akhirat tiasa angkat haji sareng umroh. Amin ya rabbal alamin. Ambu encun hadir Aki tos lami tengiringan Ki damang Aki hatur nuhun. Aduh alhamdulillah ambu damang kumaha samulihna nya. Alhamdulillah upami daramang mah sadayana. Teh Titi Amelia moal bosan Ki ka Sanjaya mah can nikah sareng sariningrum uhna. Ke urang ieu heula nya urang balake cerakan heula undangan heula. Kang Rastim Hazim oge Kang Dedi Juhendi ti Garut atur nuhun. Waalaikumsalam. Mang Dadang teh Ki manco bae mung teu komen tara kalangkung Ki saban episode ge. Singaparna teu oleh manco atur nuhun urang Singaparna. Kang Ayawan Murok ti Citereup teh Satya manco unggal dinten. Ulah patah semangat Ki insyaallah moalnya atur nuhun Kang pangrojongna. Watata Sumitra oge atur nuhun jempolna ngajajar watasi kanu Satya manco. Kang Ariel Tisan oge nya di Bojong Soang direncangan kulu boled sareng kopi black saurna. Aduh, tegep. Teh Ruis niatineng ti soreangna Kang Asep Karmala. Ki ulah dieureunnan dongeng Sanjaya mah teu kabayang Ki mun teu aya dongeng Sanjaya duh hampah hari-hari teh. Karena teu aya deui dongeng nu rame ciga Sanjaya keun perkawis nu nonton mah dituturkeun ge ke namina YouTube mah bertahun-tahun ge moal kadaluarsa. Sumuhun atur nuhun pangrojongna ti sadayana. Kang Aldi Saputra oge nya saha atunya si Rara teh. Kabogoh eta bahagus. Mama Andri Maulana Karawang manco deui saurna. Atur nuhun Mama. Kang Asep Suherman di Bekasi oge manco teras atur nuhun kitu oge Kang Hen ti Uberna. Kang Herman Hermawan teraskeun Ki moal bosan Ki nguping negeunana oge. Mohon atur nuhun. Aya Kang Yaya Sukarya oge nya tetep Satya. Lagu-lagu hadir di Garut Kang Dedi teh. Oh Kang Dedi ti Garutnya. Kang Irfan Yudianagari Raja Mandala oge Kang Wawan Setiawan. Amin atur nuhun pidoana. Kang Beni Hendarman oge nya Cibeber Cimahi teh atur nuhun Kang Beni. Ti Garut aya Kang Amin Aminuddin oge ti Kircon Kang Taufik Abadi Kang Dudi Wiguna nya atur nuhun. Bagus Setiawan aduh Sanjaya akhirna sakumaha saktina ge ku senjata tetepan jeung sorot panon cureuleuk mah hampir tiwas. Alamat jadi korban pedang sakti deui cenah. Kang siga namanya Kujang sakti. Kang Ade Soekarna ti Cipanas si Cadasnya Tete Rokaya oge Cianjur aya Sanjay Topik. Kang Deden Jaya ti Blok Arjuna Atala ti Bekasi. Babah M Jalin Musa Abah Agus Muklis ti Bogor. Kang Etobli ti Pasuruan. Nenek Jaldi ti Jidah. Amin atur nuhun. Salam Mancowar waras salamina sauna atur nuhun. Kang Nang Nurholis Kang Dadan Suryana nya aduh Sanjaya maju terus amin. Kang Jaya Sumpena Kang Nandang Rahmat Bah Rahmat Cicadas Sukarasa hadir Ki sanaos tara komen sauna. Kang Agus Somantri Teh Suliani Teh Lina Imu Teh Intan Ramadhani Teteh Tami Malihah Kang Didin Syaripudin Teteh Anita Parelnya Kang Setia Budi Teh Yulina Belya Kang Deni Rosyandi Kang Prabu Arjuna Kang Andri jajar sadayana ge para mancomania. Kang Dede Sulaiman oge nya oge Rasa Pajrina Putri manteng ras.
Pamirsa sadayana panginten sakitu heula nu kapihaturnya wengi ieu hakina amit mungkur heulanya. Hatur nuhun kasadayana pangrojongna pidoana oge atensina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.